Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim. Ya Allahul Alimul Alimul baini wa baina adui. Ya Allah yassir lisani alayya ilman nafi'a waqsid haji wa nafsi bi qudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Azrail wa hamalatil arsi wa ala malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji kagungan Allah, oge puja tentu ka Allah. Syukur salamina milik Allah Rabbil alamina. Allahumma miranan kasakabeh alam, kayaning alam samemehna alam dunia. Alam dunia oge alam sabadan alam dunia. Alam samemehna alam dunia alam anu parantos kurang karanggapan. Alam dunia anu kurang keur dicicingan oge alam sabadan alam dunia anu bakal kurang kasorang. Kayaning alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat. Semua lila deui ti kurang kaalaman. Taita sadayana Rabbil alamina, sadayana di pangeranan ku Allah. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung tina sagala urusan, tina sagala masalah, tina sagala pangabutuh, kasusah, kabingung, kasenangan, kesedihan, karupokan hirup di dunia atau di akhirat. Kanggo Allah urang sadayana nyuhunkeun pitulung tina sagala masalah dunia oge masalah akhirat. Kanggo Allah urang sadayana nyuhunkeun pitulung tina sagala urusan dunia oge urusan akhirat jeung sakabehna. Rahmat kali salam rahmat Allah oge hurmat Allah, rahmat Allah rahmatullah al-makunah bid'atin. Tegasna rahmat Allah nu dibarengan kalawan ngagungkeun. Oge hurmat Allah ay bitaslim min kulli afati wa naqsin. Mudah-mudahan sarengina dilimpah curakeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tabi'in tabi'atna, sareng atba'i tabi'in wa tabi'at, tugna nepi ka kudul muslimin nepi ka sakabeh
jalma Islam termasuk urang di jeroana. Mudah-mudahan urang salamina kene maghfirah jeung rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Urang sadayana sing kene pangampura Allah tina dosa-dosa urang anu gede, leutik, nu sedeng. Anu unggal poe ku urang dikeureuyeun, nu ku urang poe digawe tanpa karasa. Boh urang boh peuting urang teh selalu nyieun dosa. Tapi kan dijadikeun urang teh jalma nu bobolokot ku dosa, salaput hulu, salaput dosa. Tapi rahmat Allah langkung ageung, pangampura Allah langkung ageung. Mudah-mudahan urang sing lebet kana jalma nu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna ibu-ibu sadayana prayogi diuninakeun, prayogi dikanyahokeun ku urang sadayana. Tugas awal manusia dijieun ku Allah, diciptakeun, diturunkeun ka alam dunya. Tugas utama eueuh deui iwati piwarang ibadah ka mantenna. Tugas awal manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun aya jelema anu teu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, maka eta jalma geus poho kana tugas awal manehanana diciptakeun ku Allah. Kasaha cenah urang ibadah teh ka Allah. Saha Allah teh bapa heula, Allah teh nyieun urang, jeung Allah teh nyieun tempat nu dicicingan ku urang. Kayani alam dunia, alam sadomina dunia, jeung alam sabadana dunia. Allah itu yang menciptakan bumi dan langit. Sakabeh makhluk nu aya di alam dunia, sakabeh makhluk nu aya di langit, sakabeh makhluk nu aya di kolong langit, eta kabeh diciptakeun ku Allah. Sehingga geuningan timbul aya hiji kalimah anu ku urang kudu dibaca unggal poe. Hiji kalimah ikhlas, hiji kalimah thayyibah nu berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teu aya pangeran nu hak disembah terkecuali Allah. Tugas utama manusia dijieun ku Allah, tugas utama manusia dikubrakeun ka alam dunia ku Allah. Eueuh deui kade poho tugas utamana pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teh sapati-pati Allah ngadamel manusia jeung jin iwati piwarang ibadah, piwarang kumaula ka mantena. Kasaha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina kalimat thayyibah la ilaha illallah teu aya nu hak disembah terkecuali Allah sahiji. La ilaha la ma'buda illallah bihaqqin fil wujudi. Teu aya pangeran anu hak disembah pada dasarna dina pada buktina hiji-hijina ngankur Allah Subhanahu wa taala. Kedua dina poe Jumaah ini urang ngalang tauhid heula. Sabab loba jalma nu geus poho ka Allah. Jalma nu poho ka Allah ulah namahan deui sugan ari dibebesan tauhid mah rainget deui ka Allah teh. Rarasaan urang teh lain meunang nyieun Allah, rarasaan urang teh moal balik ka Allah sedengkeun urang cicing dalam dunia dicicingkeun ku Allah, dirukeun ku Allah. Teh urang bakal balik
balik deui dipunut ku Allah urang bakal balik deui ka Allah. Pan awak urang teh bujang ti rupa hiji jang Allah, nu kadua jang bilatung, nu katilu jang awak urang sorangan. Naon nu bakal balik deui ka Allah, urang asana ti Allah, urang rek balik ka Allah, ku Allah diciptakeun teh ku Allah rek dicanak deui eta urang. Naon nu bakal disangap ku bilatung, nu bakal disangap ku bilatung mah awak urang, daging, tulang, kulit, kabeh nu aya dina awak urang, engke di mana urang geus dikubur bakal balik kana bilatung, urang teh bakal digonyok ku bilatung. Mana nu bakal balik deui kana diri urang sorangan anu sabenerna, nu bakal balik deui kana diri urang sorangan mah hiji iwati amal soleh, amal halus, amal baik anu sok urang dilaksanakeun dina waktu urang keur cicing di alam dunya. Kudu kitu hirup mah. Urang ti Allah diciptakeun ku Allah, rek balik deui ka Allah. Nu matak hirup teh kudu karena Allah, ulah karena salian ti Allah. Allahu Akbar. Lamun urang teu boga amal baik, lamun urang teu boga amal soleh. Amal soleh teh lain peramalan si soleh, peramalan baik nu dilaksanakeun ku urang nu sok disebut amal soleh. Ta eta nu bakal balik di kana diri urang sorangan mah hartosna jang Allah, jang bilatung, jeung jang urang. La ma'buda illallah, teu aya nu hak disembah dina pada dasar jeung buktina terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandina surat Al-Fatihah oge dicarioskeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teu aya nu wajib diibadahan jeung teu aya nu wajib diminta tulungan ku ka Allah, urang ibadah dengan ku ka Allah urang minta pitulung. Sedangkeun jalma zaman ayeuna lolobana jalma geus pararoko ka Allah. Kamari geuningan malam naon ku Allah dipecahkan dikebeulkeun heula kulini saeutik. Kada hareuleun deui jelema teh la ilaha illallah. Bari lompat. Kaya lomari keluarkeun. Bukan lomari keluarkeun. Eling heula ka Allah. Keun masalah lomari mah pemakeun nyieun. Allah. Alhamdulillah dieulekeun ku nyieunna. Anu jang Allah mah ibu mah aya mah hese. Muncul Allah runtuh kabeh. Naonan urang nu ngaranna teh manusia mana atuh manusia da kabeh aing cik Allah teh. Panon anu Allah, ceuli anu Allah, bibir anu Allah, eta anu Allah, hate anu Allah, tangan anu Allah, suku anu Allah, beuteung anu Allah. Nu aya dina awak urang anu Allah, iman milik Allah, sawah milik Allah, mobil milik Allah, dunia milik Allah, laut milik Allah. Budek ningali kadinya mah urang mah cuma dititipan. Mata kula poho tugas awal manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati Allah nyiptakeun manusia jeung jin iwal ti piwarang kumaula kamantena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sadayana memawi urang teh geuningan setiap saat urang teh wajib eling ka Allah. Sabab napas ieu teh napas anu Allah, napas ieu teh pamere ti Allah dibikeun ka urang
sadayana. Di mana napas dicopot ku Allah maka urang teu bisa naon-naon, teu sabab urang teh bakal dicopot tapi ka maot ngaranna. Ngarasaan teh napas teh urangnya lain menang nginyeum. Tapi Allah anu nginyeumkeunana lain nganggur hiji jelema, sakabeh ala sakabeh jelema jeung sakabeh makhluk hidup nu aya di alam dunia eta teh kabeh diberi napas ku Allah. Lamun napas engke dina waktuna dicopot ku Allah, biasana Allah sok ngajurungan ka malaikat anu tilu. Mimiti malaikat mengatur kadaharan. Engke teh bakal laporan bu malaikat mengatur kadaharan teh. Sebelum malaikat anu ngatur kadaharan laporan ka malaikat Ajroil, malakatul maut,